Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fil libasi wa yahrumu 'alar rijali lubsul hariri wa takhattumu bizzihabi. Paslun ari eta sahiji pasal fil libasi mertelakeun pakaian. Wa yahrumu sareng diharamkeun 'alar rijali ka lalaki naun lubsul hariri nganggo pakaian sutra, wa takhattumu sareng nganggo ali bizihabi anu dijieun tina emas, wal kuzi sareng didambel tina sutra. Fil halil ikhtiari dina waktu atau tina tingkah milih-milih, maksana dina waktu anu normal. Wa kada sareng nya kitu deui yahrumu haram naon istimaluma nganggona perkara zukiro anu tos ditutur ala jihatil ibtirasi nurutkeun jalan-jalan gawe amparan dianggo alas ieu pakaian tina sutra teh atanapi tikar wa ghairi zalika tanapi salian ti jihatil ibtiras. Jadi maksudna nganggo raksukan tina sutra kanggo pamogat haram. Teu dianggo oge misalkan teu dirapkeun kanu badan, dianggo alas oge teu kenging. Min wujuhi istimalihi tina bentuk kumaha wae pemakaianana. Beki keur solendang ke bagede keur tikar tetep hukum haram. Wa yahilu sareng halal rijali pikeun lalaki labsuhu nganggona pakaian sutra li darurati kumargi darurat jamun darurat kaharin seperti banget panas wa bardin tawa banget tiis hawa panas atau hawa tiis. Muhlika ini anu mata karuksak duanana ieu panas sareng tiris teh atau anu mata ngabahayakeun keur rijal. Wa yahilu sareng dihalalkeun linisa pikeun awewe naon labsul hariri nganggo pakaian sutra wabtirasuhu sareng nganggo pakaian sutra kanggo amparan, kain sutra kanggo amparan. Wa yahilu sareng halal lil wali pikeun wali naon ilbasul sabiyyi makekeun ka budak lalaki anu masih leutik keneh al hariro kana pakaian sutra kain sutra qabla sab'i sinina saat acan eta murang kali usia 7 tahun wa ba'daha sareng saatosna 7 tahun. Wa qalilu zahabi sareng ari sakedikna emas wa kathiruhu sareng seueurna emas ai istimaluhuma tegasna nganggo emas anu saeutik eta nepi nu seueur fi tahrimi dina hukum haramna eta sawaun sarua wae. Arek nganggo ali tina emas rek saeutik rek seueur tetep di hukuman haram. Bade leutik alina bade ageng tetep haram. Wa idza kana sareng di mana aya naon ba'du saubi sabagian pakaian teh ibrosiman dijieun tina ibrosiman kain ibrosiman aya hariron tegasna mah sutra ibrosim wa ba'duhu sareng sabagian pakaian nu lainna al akhranu sajena eta kutna dijieun ku kapas au katanan atawa katun masalan umpamana jaja maka meunang li rajuli pikeun lalaki naon labsuhu nganggona eta pakaian malam yakun dina salagina teu aya al ibrosim suta ibrosimna eta goliban anu ngalindih atau leuwih seueur
ala goirihi tinimbang jenis kain nu lainna. Fa in kana ghairu ibraisim, maka lamun sebagian pakaian teh selain suta ibrasim goliban nu leuwih seueur, maksudna katun atau kapasna leuwih dominan tinimbang sutra, maka halal makena itu pakaian. Wakada nya kitu deui halal ini stawaya lamun saimbang seueurna antara sutra jeung jenis kain nu lainna fil asohi numutkeun kaul anu sahih. Barakallahu li wa lakum.